Enjing barudak kumaha damang. Puji Tuhan patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Cobi barudak dinten ayeuna dinten naon? Betul, dinten Salasa tanggal 21 September tahun 2021. Pangajaran orang dinten ayeuna nyaeta rupi-rupi ngahaturkeun. Anu kahiji nyaeta punten. Punten nyaeta permisi mau masuk atau permisi mau melewat atau mengganggu orang lain. Yang kedua atau anu kadua nyaeta wilujeng sumping. Wilujeng sumping nyaeta selamat datang. Anu katilu permios. Permios nyaeta permisi untuk pergi dari tempat dia berada sebelumnya atau permisi berangkat. Oke. Yang keempat atau anu kaopat nyaeta wilujeng angkat. Wilujeng angkat nyaeta selamat jalan atau selamat berangkat. Oke, anak-anak yang hebat, tah eta tadi pangajaran urang bahasa Sunda dinten ayeuna. Patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda Minggu Payun. Hatur nuhun.